A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al ilmu sifat ilmu wahia jeung ari ieu sifat ilmu sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala ya'lamu uninga Allah biha ku sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara wadiduha jeung ari lawana sifat ilmu al jahlu eta sifat jahal hartosna bodoh wa dalilu jeung ari dalilna ala dalika kana ieu sifat ilmu annahu saesuna Gusti Allah laukana lamun bukti Allah jahilan eta anu bodoh lam yakun tah moal bukti Allah muridan eta anu ngersakeun wa huwa jeung ari ieu lam yakun muridan muhalun eta mustahil wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al hayatu sifat hayat wa hiya jeung ari ieu sifat hayat sifatun eta sifat qadimatun anu heubeul qaimatun anu tumetep bidzatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala tusahihu ngesahkeun lahu ka Allah ayyata sifat kana yen kasifatan Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi jeung salianti sifat ilmu minas sifati tina pirang-pirang sifat wadiduha jeung ari lawana sifat hayat al mautu eta sifat maut wa dalilu jeung ari dalilna ana dzalika kana ieu sifat hayat annahu saesuna Gusti Allah laukana lamun bukti Allah mayyitan eta anu maut lam yakun tah moal bukti Allah qadiron eta anu kudrat anu kawasa wala muridan jeung teu anu iradat ngerasakeun wala aliman jeung teu anu ilmu anu uninga wa huwa jeung ari ieu lam yakun qadiran wala muridan wala aliman muhalun eta mustahil wa yajibu jeung wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon as-sama'u et sifat sama ngadangu wal basaru jeung sifat basar ningali wa huma jeung ari ieu dua sifat wahuma jeung ari ieu sama jeung basar sifatani eta dua sifat qadimatani anu heubeul duanana qaimatani anu tumetep duanana bidzatihi ta'ala dina datna Allah ta'ala yen kasipu narima kabuka bihima ku sifat sama jeung basar naon al maujudu pirang-pirang anu maujud wadiduhuma jeung ari lawana sifat sama jeung basar as-samamu eta sifat somam torek wal umyun jeung lolong wa dalilu jeung ari dalilna ada dalika kana sifat sama jeung basar qauluhu ta'ala eta dawuhan Allah ta'ala wa huwa samiul basir wa huwa jeung ari Allah as-sami'u eta anu maha ngadangu wal basiru tur anu maha ningali wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.